Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Cynthia Bella Anjanisa ti kelas 12 MIPA 2. Di dieu abdi bade macakeun biantara anu judulna Pipisahan Sakola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sakola anu kusim kuring dipihormat. Bapak kalih Ibu Guru anu kusim kuring dipihormat. Hadirin tamu uleuman oge anu kusim kuring dipihormat. Saderek sadaya kelas 12 sareng adi-adi kelas 10 sareng kelas 11 anu kusim kuring dipika cinta. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sinareng salam mugi ngocor ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sareng Ibu Guru anu kusim kuring dipihormat, langkung tipayun sim kuring ngahaturkeun nuhun tos dipaparin kasempetan ngadeg di dieu. Kanggo ngawakilan sadaya siswa-siswi kelas 12 ngadugikeun gerentes hate ti sim kuring sadaya anu bade ngatunkeun ieu sakola. Dinten ieu teh panginten dinten anu pikabungaheun oge pikasediheun kanggo sim kuring sadaya mah. Bingah kumargi sim kuring sadaya parantos lulus ti ieu sakola jumpalik diajar. Ari sedihna nyantos bae ku sadayana oge kateguh kedah papisah sareng Bapak atau Ibu Guru oge adi-adi kelas 10 sareng kelas 11 anu kusim kuring dipika cinta. Bapak sareng Ibu Guru anu kusim kuring dipihormat, dina ieu kasempetan sim kuring ngawakilan rerencangan sadaya kelas 12. Seja ngahaturkeun rewu nuhun kana sagala rupi kasaean manah Bapak sareng Ibu Guru salami 3 taun ngasuh sim kuring sadaya. Bapak sareng Ibu Guru teu weleh sabar ngawurukan sim kuring sadaya sangkan janten jalmi anu pinter, anu bageur, anu jujur, anu disiplin taatkan aturan, anu terang kana tata krama sopan santun, anu iman sareng takwa ka Gusti Nu Maha Suci. Kanggo pibeukeulun hirup sim kuring sadaya kapayunna. Hatur nuhun pisan Bapak, Ibu, mugi-mugi sadaya elmu anu parantos dipaparinkeun ku Bapak sareng Ibu ka sim kuring sadaya mangpaat lahir batin dunia akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.